Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu mulia, cunduk waktu ninggang mangsa nitih wanci nu mustari upacara paturai dineng kelas genap tahun ajaran 2022-2023 bade dikawitan. Mangga urang saksenan kusadayana kungucapkeun Bismillahirrohmanirrohim. Manawa manawi manawa kusumana manawi nada ada sejak hari ini dan
Ibu Kepala SDN 2 Pesing dihaturan kapayun kanggo ngalungkeun kembang malati kalulusan siswa-siswi kelas genep tahun ajaran 2022-2023. Mangga kapayun. Kampak sekar mana? Kampak sekar. Mau nyanyi kampak Anak sekar kamu kan? Nyanyi kayak nugas lagi. lulus Kamu nyanyi ke depan ibu kan? rek merek ciciran Habis ini kan? rek ngalungkeun kembang Suruh malati siap-siap. nu seungit ka mana-mana. Maudin gantian mau nyiapin anak. Kamu nyanyi kan? Jangan jauh-jauh ya, nanti ke depan. Yang nyanyi jangan jauh-jauh. Cai weningan perlambang lambang jajalaneun urang cai wening kahirupan hirup
hidup salalawasna. Hirup hidup ku kabari cak tunda dinahan juang. Badar hidup rek pamitan. Pilalayan, pilalayan. Dilajengkeun kana pangalurangan medali tanda katineg di SDN 2 Pesi kanggo siswa-siswi kelas 6 didampingi ku Ibu Mangga Ripaldi Arija Pahlevi. Itu foto pangnya Yuli anu mikeun pangneangankeun ngaranna fotona pangnya Abu Yulikeun dunya Mangga naik ke panggung dijajak ku ibunya. Ananda Dapa Maulana. Ananda Haidar Rabi Mustafa. Ananda Pergi Maulana Firmansyah. Ananda Muhammad Najib Ilham. Ananda Muhammad Fahmi Ilyas. Ananda Kevin Ahmad Ardiansyah. Ananda Andi Saputra. Ananda Dimas Pratama.
Muhammad Ajil